Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari si Rawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan si Rawing memang luar biasanya. Mohon beki dieu si Rawing beki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun si Rawing Kiwari. Lah, luar biasa nu mawi kadelali. Seug ayeuna mah urang teraskeun heula kumaha ieu jejer carita si Rawing Kiwari. Wilujeng ngadangukeun. Aduh, edan jadah tariskan teh moal ngabantingkeun. Baturna nu saurang dikalahkan merhatikeun kanu keur jajarig jegan. Hudang deui narajang atau hudang lain narajang ka si Banteng Wulung, tapi si Banteng Wulung anu geus panas teu bisa ngadalikeun deui dirina. Manehna anu bruk maju kanu jadi lawan. Lantaran teu ngaju-ngaju bae, ngaju-ngaju sia. Si Banteng Wulung harita maju narajang nu jadi lawan mokaha kaget nyabetkeun bedog dibubat babi tepugu. Tapi si Banteng Wulung metakeun sukuna najong kana leungeun lawan. Cebrot! Lawan ngagero bari ngadaligdeug mundur ka tukang sedengkeun bedog da ngaceleng cukup jauh. Memeh bisa mancukeun tangtunganana. Si Banteng Wulung geus nyusul tepus ku tindakan saterusna. Badan lawan diangkat ka luhur terus dipantingkeun ka baturna anu kakara hudang teh. Nah atuh ari kebut duanana jadi rubuh patumpang tindih. Meh bareng duanana tinggal ronahan kanyeri. Tacan oge bisa hudang deui masih keneh ngarasakeun kanyeri dina sakojur awakna. Si Banteng Wulung ngakajeleng kep. Lebah cangkeng lawan ditewak masing-masing diangkat ka luhur ku leungeun kenca jeung katuhuna terus digebotkeun kana lemah. Hayap! Darmodnya. Darmod. Kebot. Kusek duanana geus teu usik deui, ilang kasadaran jeung kakuatanana. Curelat celeng. Sababaraha jijiring jalma laluncatan darartang nyalampeurkeun ka lebah dinya. Untara harita untari nyekelan leungeun si Rawing pageuna keranan bari neuteub nu ditujukeun ka dua jirim lalaki nu dedegan jeung keuretan beungeutna rek sagambaran nu tayalian ti Subala jeung Subali. Dibaturan ku genep urang baturna kabeh pada kalaluar ti jero imah. Anu keur marahin oge harita teh pada bubaran ngan tetelah teu wani maju ngadeukeutan sigana teh. Kang Rawing, tunggu ngareneng duaan eta Kang Subala jeung Sujali teh Kang. Kade sing atos-atos Kang Rawing, galak sareng kejem tama Kang. Untari nuduhkeun anu ngaran Subala jeung Sujali teh. Oh. Eta. Paingan atuh meuni sagamaran kitu beungeut atawa rupana oge. Tenang, nyai tenang. Ulah pergem, ulah. Naon Kang pergem teh? Ulah gemper. Ayeuna urang buktikeun ye. Ye nyai anu kuduna mah ngatur jeung ngabogaan hak kana raja kaya di patempatan. Bener teu? Subala jeung Sujali nangtung ngarendeng. Tukangeunana ngajajar genep urang jago baladna, duanana pada muterkeun paneteupna ka si Rawing jeung Untari. Terus ka si Banteng Wulung anu geus ngarubuhkeun dua jagona dina waktu anu ngan ukur 3 geprakan. Lempang maju ka hareupeun si Rawing meh bareng Subala anu pangheulana nyarita sorot panon anteb seukeut ka si Rawing. Jelas geus aya umuran ngan awak keker jeung ngeusi tur memang make baju dina warna hiji jago. Untari, saha ieu mangkeluk nu duaan teh, ha? Wani-wani nyeun laku kaributan ieu patempatan. Kurang ajar. Haram jadah sia datang-datang jual nyeun laku teu patut, ha? Si Rawing nyerenge seuri sedengkeun si Banteng Wulung geus ngajanteng deui di tukangeun si Rawing. Kieu ieu teh Subala nya. Subala ngaran teh. Anu ieu Sujali nya. Ini dia si jali-jali. Nyanya udah bieu dibejaan ku Untari atuh. Kieu ieu Subala oge Sujali. Kuring teh terus terang we ye kabogohna Untari. Tak ieu anu ditukang dulur kuring anu katelah bargolo si Banteng Wulung. Ngahaja datang ka dieu lantaran dibejaan ku Untari kabogoh kuring. Gitu.
Jadi anu di tukang dulur kuring nu katelah bargolo si Banteng Wulung. Ngaja datang ka dieu lantaran di bejaan Untari ka bogoh kuring. Majarkeun teh cenah indungna ayeuna keur gering. Kuring calon piminantun. Pilaku bemak itu neang goreng lin. Ngan tetela datang ka dieu di halangan ku dua jagong. Dua jagong. Kapaksa kuring mere perintah ke Anteng Wulung supaya ditindaknya. Alhamdulillah geningan pada lamru tuh. Gitu teh Subala. Muralang jeung mundelik sapasang panon Subala jeung Sujali. Dina waktu harita sabab sikap jeung caritan Sirawing lain bae tenang tapi mowoh nyunut kana hudangna amarah. Sujali nu kawilang babarian amek geus rek maju narajang tapi dihalangan ku leungeun Subala nu kawilang leuwih boga loba pangalaman. Dirina bisa ngarti yang dua jalma nu bareng datang jeung Untari jelas lain jalma-jalma biasa. Tenang heula Jali. Akang can beres nyarita yo. Lain dua datang ka dieu jeung si Untari. Naon maksud? Sarta terangkeun heula saha ngaran si lain. Ngaku-ngaku kabogona si Untari segala rupa. Ngaran kuring anu katelah Sirawing. Atuh ye Untari teh bener-bener nyaan ka bogo kuring nyaan sumpah sok sumpah dan untuk kang mah geus diwanohkeun nya si Banteng Wulung. Kieu teh Subala kuring datang ka dieu teh ka hiji hayang neang pi hatomieun. Non pi hatomieun naon sieu teh ngomong teh sing balik sia. Tenyaun ari pihak temen tapi mitok haun. Anu kaduha bari sakalian hayang beberes. Subala muncereng bari ngabentak. Beres naon ha? Montong bari jeung suruh ngasarengeh kitu dia ngomong teh. Najan dina bibir ngomong kitu tapi dina hate mah Subala kaget. Sabab ieu ngadenge ngaran Sirawing disebut ku lalaki ngora anu nangtung gigireun Untari. Nah bener kitu ieu teh Sirawing. Aing geus mineng ngadenge ngaran Sirawing tapi kakara nyaho ayeuna. Tapi sanu nyaho ukur aku-akuan ge mangkeluk teh. Tapi sapasang leungeun jeung ramu-ramu leungeunna nya deui hararideng. Lamun bener ieu Sirawing aing kudu hati-hati. Sabab ceuk beja Sirawing kawilang jago pilih tanding anu mampu numpes kajahatan jeung para karaman. Kitu galecokna hate Subala dina waktu harita. Sirawing kadenge cumeri tadi ngajawab pananyana Subala. Iya anu hayang dibereskeun teh Subala. Nya da kuring teu mikeun ani boga kabogoh kahirupanana diatur ku anu lain hakna mah. Sedengkeun siga nu danang kaeun ngomong teh rese. Sedengkeun raja kaya anu aya di dieu teh sasatna mah ditinggal bapana Untari kabogoh kuring. Malah indungna Untari mah aya keneh. Puguh kawin jeung bapana Subala mah teu mangkuk sabaraha bulan. Teu. Jeung teu kungsi boga naon-naon deui. Kapan mah manehanana kabehanana geus dijelaskeun ku Untari ka kuring. Si balik sa ngomong ti kopona. Pira bengkok saeutik meni molotot. Pokona tuh. Jadi wajar lamun kuring salak pun jadi kabogohna hayang menerkeun ieu masalah. Aduh salah ieu wungkul. Masalah. Pokona mah ulah milu ngatur kahirupan jeung hak raja kaya kolotna Untari. Anu estu lain hak anjeun duaan. Nah, sieu teh ngomong teh mun dicuklak ceklok kitu. Kapan kol-kola? Sanajan dina sikap tenang mangsa cumaritana tapi Sirawing langsung kana sasaran pokona. Henteu loba bulat-beulit dina ngomongna. Pogoe mani beureum beungeut Subala jeung Sujali dina waktu harita. Ngageter duanana awakna lantaran amarah tapi sanggeusna ngadenge pangakuan Sirawing tadi, jelas Subala jeung Sujali henteu wani ngayakeun tindakan sambarangan. Sanajan kakara tepung harita manehna duaan, tapi ngaran Sirawing geus leuwih ti heula dipikawanoh ku dirina duaan. Ari Subala harita muncereng ka Untari siga nu hayang ngrekeb jeung nyasaak awakna. Entang murelang muncereng ka Untari. Ka kuring berek muncereng mah jeung mendotot masok Subala.
Oke Sujali. Alah, lamun Subali jeung Sugriwa. Sigana bae kuring nu jadi Sri Rama. Ieu Untari Dewi Sintana. Si Rawing mimiti datang di adatna. Sujali lamun seug teu dihalangan ku leungeun lanceukna mah geus rek sagajeleng-gajeleungeun atuh maju narajang, tapi Subala masih keneh tacan mere parentah pikeun maju. Rawing. Dewek sabenerna mah geus cukup nyaho satemina ngadenge kana ngaran si Laing euy. Tapi ayeuna si Laing coba-coba pikeun pipilueun kana urusan batur. Ngandung harti maneh hayang cilaka. Ari kangaranan jeung kabogoh matang tube, kaciwit kulit kabawa daging, paciwit-ciwit lutung, paciwit-ciwit lutung, si lutung pindah ka tungtung. Subala, dengekeun oge Sujali. Numat, tirak kuring kapaksa aina ngomong. Lain kapaksa kita nyaho sakuduna be kuring ngomong. Ari popokona mah ulah sapedah ka Untari pangawak awewe tingajenan jeung sok ngalicikan lur. Omat ye lur yo. Cilaku itu numpuk-numpuk dosa kitu. Bogo salibat mah dosa teh baledos teu karasa, tapi awak jadi bau. Buktina ayeuna menikah ambeul ka dieu tuh bau kato. Bau naon sia? Bau kato. Bau nyuk-nyuk. Beak kasabaran Subala ayeuna mah. Ngareret ka Sujali adik kembarna bari terus nyarita. Urang recah ye mangkeluk teh Jali. Ngan kade hati-hati akan gusi ngadengin ngaran si Rawing, kabilang luhur elmuna cenah. Moal sabata-mata wani ngacapak lamun kitu lamun teu nguntup ka urang cenah eta. Urang ketrukeun kabeh pangarti jeung kakuatan Jali. Ayo Kang, urang ajar mangkeluk teh ye. Diantepkeun kalah ka ngacapruk ka mana karep, ha? Subala jeung Sujali ngabagi diri. Kadenge si Banteng Bulu ngomong. Ngawing-ngawing ngabagian sabarang urang ka ngawing-ngawing. Bisi ngagok mangengkeun bewi ngabagian geneban ka ngawing-ngawing. Ari nyuma makana mawing mah hayang ngelut. Hayang ngadu ngarepan jeung ieu mangkuluk-mangkuluk ya ka ngawing-ngawing. Kumaha ngabagian duaan Kang? Si Rawing kareret atau ngareret ka si Banteng Bulung. Terus nitah Untari nyingkah ka gigir bari nyarita. Sok ditinggalin di tempat aman nih. Kumaha teng, tong kitu di dinya. Geus pugu kana daang hayang panglobanna teh. Kudu adil teng. Jumlah lawan aya 8 urang teng. Urang duaan jadi urang kabagian lawan eta teh 4 sewan teng. Ngan Subala jeung Sujali eta mah kapaksa bagian akang teng. Kumaha wareg kitu kira-kirana teng? Satuju lamun kitu teng. Kusabab ulah sok neng teng. Ulang itu ka ngawing-ngawing. Uing mah tara nungtang neng teng ujun tara. Tapi nyatuju nya, nyatuju. Nyatuju ka ngawing-ngawing. Awas, hati-hati teng. Subala, Sujali. 4 lawan masing-masing bakal disangharepan ku kuring jeung si Banteng Bulung. Bisi aya anu ngajolor saperti batur anjeun, sok sing harepan si Banteng Bulung. Hayo. Ngap enter euy. Ari Subala ngatur baladna memang dina pikiran manehna oge kitu pisan, anu jadi lawan baris disangharepan ku 4 jalma ti pihak manehna. Ari sabab Subala ngarti yen munggaran atawa nu ngaran si Rawing lain jago kamari sore. Dirina kudu bisa aya di pihak nu unggul. Lamun henteu kitu geus tangtu ajeun kahormatan dirina bakal runtag di hareupeun Untari anu salila ieu dikingkilikan tur tak dilirihan dina kahirupanana. Sanggeusna ngatur ngabagi kakuatan Subala harita ngarendeng jeung Sujali, sedengkeun si Banteng Bulung nying hareupan opatan jago atawa jago-jagona Subala jeung Subali. Ngayo, ayo tuh. Lewi lobang ngamun jaju lewingeun napikeun ngaing. Dimanting-mantingkeun si aku ngaing masih gajatur nyane. Ngayo. Ngayo siang urang manting-manting ku ngaing-ngaing. Si Banteng Bulung puringas panonna bet jadi beuki bayangan si ganate.
Subala jeung Sujalinya kitu deui dua jago baturna katingali geus pada marsat bedog masing-masing. Ku ijiran Subala mah sanajan si Rawing sakuma jagona kangaranan di huruf kopatan kitu mah piraku bisa unggul. Si Rawing muterkeun paneteupna kana jadi lawan sikepna teu ngawangun pasangan pancuh nangtung ajeng teu siga nurek tarung ngadu jiwa. Untari oge meh bari ejeng peureum ngabandungan lumangsungna kajadian di eta tempatan. Nyata sok inggis badan si Rawing kada cah ku pakarang lawan, tapi Subala jeung anu sejena memang kacele. Si Rawing paparis tunggal ilmu pancatunggal ti Eyang Nur Alam, ilmu anu geus ngadarah daging dina dirina, jorelatna jirim si Rawing dina jurus pancerasa sarining bayu. Lain upama kalangkang atawa angin we, nyaho-nyaho si Rawing geus pindah tempat opat lawan nubruk tempat nu kosong. Hayo! Nyabut kalah ka didinya tuh, nyabut kalah ka didinya tuh, nyabut cabetkeun bedogna telur. Nyaho kuring mah aya di dieu, sok lupa-lupa bae taun teh euy. Ka dia atuh nyabetkeun bedogna lin hayangkeunna. Kayan si Rawing anu tetep pinuh panglelewa pikeun Subala jeung anu sejena mah. Beuki muntab hatenangan teu wudu kabehanan teh kabehanana ge kaget. Sabab kecepatan gerak si Rawing memang meh teu katuturkeun ku kaseuketan panonna masing-masing. Heuya, kojor sia. Pikeun kadua kalina Subala miheulaan maju deui narajang. Dituturkeun ku anu sejena, malah ayeuna bedog dina leungeun jadi sagulung sinar bodas lantaran saking ku cepet-cepetna gerakan bedog nu aya dina leungeunna. Dituturkeun ku kolebatna bedog Sujali anu teu eleh cepet ku bedogna Subala. Dua baturna Subala oge bisa ngabagi diri dina mangsa narajang anu jadi lawan. Narajang ti bagian anu sakirana bakal dipake ngacorelatna jirim si Rawing dina nyingkahan panarajang lawan. Buruan imah nu memang lega jeung laluasa teh jadi tempat tarung patutunggalan. Si Banteng Wulung di huruf kopat jalma kalah kajigrah sigana teh ato. Sabab kawilang geus lila teu tandang meupuskeun kakeselna. Lelengan jeung sukuna butbet ngabagi panarajang kanu jadi lawan sedengkeun opat lawan memang kudu hati-hati sabab tadi geus kabandungan dua baturna oge dibanting-bantingkeun nepikeun ka teu usik teu malik deui. Dina hiji kasempetan si Banteng Wulung bisa newak cangkeng salah saurang lawan terus dibantingkeun ka lebah tatangkalan. Muya! Menang sia ku ngaing nyoba-nyoba ngayang dimantingkeunnya. Muya! Blak-blak. Koleang cedak sirahna nenggal pisan kena kana tatangkalan nu cukup gede. Kebut bro harita nyuuh ngahargung sakali deui terus ngusek teu usik deui. Tilu baturna harita pada ngarengkog sabenerna mah tadi waktu si Banteng Wulung rek ngabantingkeun babaturanana tiluanana geus sayaga pikeun maju narajang. Tapi si Banteng Wulung bangun nganti datangna panarajang anu jelas baturna sorangan bakal dijieun tameng ku si Banteng Wulung. Ngayo ngaju deui nyaneh niluan. Najut. Bisi ngayang nyarua boga nasib dimanting-mantingkeun. Ngananangkan nganu ngede. Aju deui sia. Ayo aju ngatawang urang anu bakal naju, ha? Huya! Salah saurang baturna Subala harita ngajengkang ka tukang lantaran dadana beunang ku kepretan leungeun si Rawing. Sanajan ngan ukur kepretan tapi tang tueleng kepretan jalma biasa. Hiu, kulebet! Dadah! Jengkang dari kebut. Rubuh nang karak bengkang nu beunang ku kepretan si Rawing. Nu saurang di nyobaan nyabetkeun bedogna kana beheung si Rawing dituturkeun ku bedog Subala nu ngarah kana cangkeng, bedog Sujali nu ngarah kana suku. Hiuk hiuk. Bupos relafung plak. Leungeun si Rawing nepak pigilang leungeun batur Subala anu saurang deui. Celang bedogna leupas tina cekelan dituturkeun ku tenggelan kana dada. Hiuk. Cebrot. Wadah. Cengkang bangkiun kebut. Rubuh deui bae. Lawan si Rawing jaringan ukur tinggal Subala jeung Sujali. Subala jeung Sujali ngatur dirina aya dina belah kenca jeung katuhueun si Rawing. Aduh, asa pahibu teu puguh opatan mah euy. Tah lamun kitu mah rada nyaos si apanan, aringan ukur duaan mah apanan, bener teu? Alah, sok Subala,
Lan Sujali, coba-coba euy, ngurang muka sabuk bilang tato pada takar lu tira. Sing soto bakaro buta kena dening pangadiwasa ingsun jengker lo. Kita mun wayang mager tarung tenya. Subala jeung Sujali pada burial buncelik panona dadana turun naik muntab panas hatena. Buanana bener-bener beki penasaran anu lain dikieuna sabab si Rawing teh telah bieu geus nembongkeun ka binekasanana. Dua baturna geus rubuh ting haregung teu bisa hudang deui sigana teh. Montong sombong deui si Rawing. Pikeun dewek moal make kudu saber hati ku si lain anu ngaran si Rawing. Coba-coba urang paju deui sia setan. Subala huntuna kakerot baka ku gemes. Heuh pek wae atuh. Baina oge kuring mah henteu hayang dipikasieun ku jelema. Malah yang dipikaresep. Sanu nyingsieunan kuring mah teu nyingsieunan. Hoya. Pino dieu. Ari Sujali harita malangkeun bedogna luhureun dada neuteub seukeut ka si Rawing bari nyarita deui. Si lain dina poe ieu kudu nyaho si Rawing. Dewek duaan mangrupa jago anu dipikaserep ku sakabeh urang dieu ngarti? Tapi nah kuring mah teh serapnya. Serap keneh tengah poe. Lamun tengah poe serap nempo panaon poe. Malah karunya kuring mah euy ningali anjeun duaan telur. Neon cenah karunyana nya hayang senang bari ngarugikeun batur. Hayang tumanina bari nyangsarakeun batur. Apanan pikarunyaeun ari nu kitu. Modar si Rawing, jaga tas sungu teh. Huya. Modar sia. Aduh, aing geus sakayang seuri. Aduh, ampun eta Joros. Jorok colok naon eta? Colok kojo, cok kejo. Curelat, ceng, sebu kiu-kiu. Bedog dina leungeun Subala geus maju deui bae dicacar bolangkeun ngarahkan anggota badan si Rawing. Dituturkeun ku bedogna Sujali nu jadi adi sakembaranana bedogna teh eleh cepet. Tapi si Rawing nu geus metakeun jurus pancarasa sarining geni atawa digabungkeun jeung jurus pancarasa sarining bayu bagian tina ilmu silat pancatunggal, moka hajirim menjadi teu beda ti kalangkang sedengkeun sapasang leungeunna nebarkeun hawa panas anu tembus kana kulit jeung daging. Kota Meri. Aduh. Biasa. Waktosna geuningan parantos teh kapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula tuh acara Dongeng Kiwari neraskeun cariyos Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari. Hatur nuhun permios.